kedua ku Allah dicabut cahaya kasolehanana. Bahaya kalau cahaya kasolehan geus dicabut moal betah cicing di imah teh moal nempo pamajikan teh geus hayang teh nalakeun we itu pamajikan anak kasalakina sarua salaki pamajikan sarua tungtungna dordar gelap cek pamajikan anak das cek salakina dah cek anakna gelap aduh gelap di dordar gelap tungtungna nyanyi ta anakna kamana atuh kamana ma bapak kuring kaburna kamana cenah ge bingung teu berapa montangan ek sakola eueuh bapak eueuh emak emakna eueuh bapakna eueuh tina akibat cahaya kasolehanana dicabut. Lamun cahaya kasolehanana ditetepkeun ku Allah batur salah ge dihampura we mata tempokeun lebaran jang cahaya kasolehan ditampokeun ku Allah eta mah wih salaki pamajikan kaciga lamun teu hampuraan keur Idul Fitri bener cahaya kasolehanana dicabut ngan keur harita mah kabeh ditampokeun mata iblis teh jadi tangit di waktu harita mah lantaran kabeh dosa dihampura ku Allah. Betahnya lebaran betah tuh disumputkeun roti kue teh na meja kabeh nambah bener tuh opor ayam opor meri opor selang opor kalkun opor entong opor emek di kabeh opor-oporan jeung kompor di teureuna meja cek kupat euy eueuh nu kubu buleun nu pasagi nu segi 3 nu segi 5 kabeh tembakeun eueuh kieu ya tuh cenah acam raos ya kupat mangga ngaklah eueuh nu kitu ibi ka mana mereka dia cenah nyai atuh ka dieu heula ti urang patana sasarhana biak cenah mereka itu cenah mereka si uwa cenah teh siang ka dieu heula urang tuang heula sareng meme lebaran mah eueuh meme lebaran mah geus lebaran mah cahaya kasolehanana ditamplokeun ku Allah jadi balalager jelema teh salaki ka pamajikan anani hampurannya bapak akak hampuran kaki warid akan ieu teh seueur pisan kakurangan kana ieu seueur pisan kalepatan kana ieu seueur pisan ieu teh akang teh seueur nu can katebunan kana hoyong-hoyongna ieu teh ku aran teh akang ieu teh can pisan ngalakonan kewajiban akang menjadi salaki keur menjadi pamajikan hampura nyai bener-bener eta mah euy tina naon teh tina liho tina hate nepi kana tina hate di dieu kana irung jadi leho tina hate di dieu kana panon jadi caimah lain tina panon kana jero jadi hitut bukan yang cerik degan-degan brok yang cerik ka sewa eta ke eta majang babari cerik kabeh babari henteu babari cerik budak kakolot pura-pura udah sudah sama anak atau bapak kalau nak anak aja bapak dihapura jadi kalau bapak etapa cahaya kasolehanan manfaat cahaya kasolehanan manfaat di mana bijeuna tina sholat mata pupeujeuh sholat tong ditinggal amanah nising teu diamanatkeun ge apalkeun macan karteuy dilakonan deui naon sababna manfaatna can urang-urang ket